Kanjeng Nabi didongengan kos kitu teh langsung peureum tangga ka langit turun ayat Inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il Muhammad lamun nubah heula dakwah 1000 tahun memanggul senjata ganjarana teu kudu nyaho Allah luar biasa hebatna tapi jang umat anjeun mah cukup sapenting bae leuwih tibatan 1000 bulan 1000 tahun cukup lailatul qadar khairun min alfi syahr das leuwih tibatan 1000 bulan asal beunangkeun lailatul qadar ya Allah ya Rabb tinggal orang ngintip baik wari mah pohara jasa teh lailatul qadar teh dibandingkeun jeung umat nu baheula hayang boga ganjaran teh ribuan tahun ribuan bulan ribuan poe tapi urang mah haja sapeting doang mun kabeneran magih lailatul qadar aduh geus indah jasa sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli ramadhana sahaja lemah nubungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang dek nyambut bulan Ramadan teh ku bunga lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa awasutuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar oh lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat masyaallah dedeulean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyaeutikeun dedeulean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan oh lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula de ka puri oh emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri aya cenah kiai heuh nu mingpina saha nu mingpina teu pake calana cenah si mbak boh budak asal sore baget ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya Ki Haji nokolot kan itu nek naon deui fajir ka mana bali Bonteng Suri lah bohong loba omong ye lah cenah tuh variasi doang tuh Bonteng Suri ge geus barada ngora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leudu di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan lambeng aki jadi kasurupan kieu coba di bulan Ramadan itu puasa teh diinstruksikeun ku Gusti Allah teh tahun kedua turun ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat eta teh tahun kedua Hijriah Kangjeng Nabi hijrah ti Madinah ka Mekah puasana Kangjeng Nabi puasa Asyura di samping puasa Asyura puasa 3 poe awal bulan 3 poe tengah bulan 3 poe akhir bulan tahun kedua etalah turun ayat instruksi puasa maka Kangjeng Nabi ngalaksanakeun puasa Ramadan sekaligus instruksi ka umatna alhamdulillah urang jadi manusia makhluk nupang bagusna iman ka Khaliq iman ka Kangjeng Nabi urang kuari ngalaksanakeun puasa geus sababaraha tahun bahkan urang terus puasa datang ke akhir hayat urang
lamun lain hidayah mau bisa jadi gigireun urang nu boga pabrik gagah jasa mobil lagi mewah jasa jatuh iman pan ka Kangjeng Nabi teh iman ka Allah urang mah hirup sederhana dibawa sederhana tapi urang mah teu ngaharepkeun hirup di dunia kos kieu lah di dunia mah capek riweuh urang mah hirup teh ngaharepkeun di ditu di mana di ditu di mana kiai nu urang embung teh ae heula hirup anu langgeng buat ka ditu istimewa lumantak ulama salafus sholihin waliullah mah dibere kamewahan tembung kurang besi ngageser pangkat aya jelema susah jasa ngan ibadah da mantep jasa aya nu mere habar malaikat Jibril pan malaikat Jibril teh sakumaha migu kamari geus dibejakeun ku kula bahwanyana teh mawa ilham mawa karomah ka para wali ngabejakeun bapak ngan nyana teh nyahun Jibril bahwa bapak teh ieu geus aya ngaranna di surga nu mantak asup ka surga ieu kelompok fuqara fakir alhamdulillah geus bae tah kabelah dieuna lantaran atuh hirupna ibadah bae nu daratang loba kabelah dieuna aya sudager datang kemudian manehanana barang bere nak rada loba ceurik nya cek sudager teh kunaon si ceurik teu kunaon cek nya ai teu ditarima sedekah di dinya kahalangan berarti teu menang ganjaran ai ditarima kula ngageser ngaran kula di sorga tah ieu mah perlu diketahui bae kula lamun teu narima di dinya teu meunang ganjaran tapi lamun kula narima ngaran kura di sorga ngageser tina sabab asup ka sorga fuqara kuari kula buating ka sorga buah henteu lantaran ieu leuwih ti poe ieu dahareun teh aya ajang isukna deui sabulaneun aya tah ieu kula mah khawatir tetep kumaha cara ricing minta duaan kabeh percis kos kiai ku hari bae kitu mun dibere teh kos kitu pan proposal mah lulu pan kiai goblok tolol tah mah teu mikir ngaran urang di akhirat teh deuk make ngaran naon nu diandalkeun batur mah fuqara di akhirat teh bakul mah goni lantaran teu boga rasa sugih dibikeunan bae batur mah ieu teh tahajud anu ikhlas batur mah zikir ai urang andalan urang ke di akhirat naon tah teu boga ka urang mah pikiran kitu teh teu boga mentek paeh teh sangeup paeh teh mun ditawaran paeh boro-boro nu ngora nu kolot ge heula tah eta sangeup teu pede nah ieu Kangjeng Nabi puasa teh kos kitu langsung instruksi Ramadan alhamdulillah tepi ka ayeuna jol be jelema dongeng ya Rasulullah baheula aya hiji jelema ngaranna Kisamun memeh Nabi Musa eta mah nya nama berjuang bae mawa pedang teu eureun-eureun nya nama terus bae teu meunang manggih kafir nya nama wagah jasa diciptakeun ku Gusti Allah aja pikiranna nya nama hayang duawah bae geus asal aya kafir bae wae nya deuk iman teu sia ka Allah iman salamet teh iman pedang oh teh lamun kos kitu urang memehnya na paeh urang teu lah eta geus kitu bae nya 1000 tahun mawa pedang bae teu pernah diasupkeun ka sarangkana pedang teh pake dakwah bae asal magi kafir tanya Islam teh sia iman moal teh iman 1000 tahun masyaallah teh si ganjaranana 1000 tahun atuh lamun anu perang Uhud bae sakitu perang Badar bae sakitu Hunain bae sakitu dan perang-perang nu lain hebat jasa atuh ieu 1000 tahun mah manggul pedang bae masyaallah kan tah mah geus ese nyaritakeunana urang mah pan kuari pedang na kitu boga pan dina bogana ge pan lain jang dakwah urang mah jang neangan di ditu tuh di mana kayak di ditu di mana pabrik jang ngageng urang mah limbah ngasal aya bae kieu ada lagu sia
sembarangan sih asup ka pabrik kos bogana teh kos bogana nyana padahal bogana sincek nya Gusti Allah doaku lamun kos kitu mah wani jasa yang di pabrik pedang wani dikeluarkeun jang awewe pedang wani dikeluarkeun ari kitu mah jang nu teu puasa bulan Ramadan pedang nyelap teu wani ngaluarkeun pedang blon tama jawara goblok tolol tama jawara kos kitu lamun nya ge wani tah pokona mah asal aya nu ngarokok ha sia goblok sia nagara aing ge pasar kemis teh nyawa aing jawarana kada teu rokok dieu sepunya na eta jawara kakarake tinggalnya na bae hak we tolol teh budak dakwah tah naon duh hese jasa hese eueuh jawara di pasar kemis eueuh jawara di Cikupa eueuh jawara dengan jawara kos kitu dong jawara itil malulu beres tah ka jawara mah kos gitu asal aya bae nu ngarokok nu dahar keluarnya dari mobil langsung tolak cangkeng hah nagara aing sia ulah gara-gara sia ngarokok di pasar kemis siksa turun satuntung aing aya kedesan najan aing teu puasa kos bener pan ngomong tah kos bener tah ngomongnya ada jawara ulah ngundang siksa sia ngarokok di nagara pasar kemis urang mana sia siapa lain orang dia, aing orang dia. Kumaha lamun Allah nurunkeun siksa ka negara aing. Tolol. Kada kita rokok. Jeung duitna. Wah, ieu mah preman beneran. Mana kepala sia? Sieun bahasa kepala. Bagi dua bae. Oh, lalu ngomong. Jawara goblok. Tah lamun aya jawara ka situ kalau mah salut biasa kajeun geus teu puasa ge ngana kajeun. Kajeun geus teu puasa ge kajeun, teu salat kajeun asal eta bae amankeun tah. Aman kan mun kadenge aya nu zinah bulan puasa aman kan nah ieu mantap cenah jaganna ya aman kan bah kenapa pian sia enggak pakai celana sono kemana rumah saya sono ada kamar khusus udah tenang sono cek simbada tuh bukan masalah kesononya hitungannya berapa udah tenang 2 kali lipat dah sono jawara ondo atau pokok situ. Tak ieu nu ngamankeun ye. Kula lamun bulan puasa diondang nyalateun, teu ai teu kadeuleu, ai di deuleu, pan kade teu di deuleu, kadeuleu. Ai teu di deuleu, kadeuleu, ai kurang di deuleu, kadeuleu. Ku hasis yang ngomong. Kayang mah nya merek ke kai. Ieu kieu indek. Aduh, aing bisa gelut di dinya. Kajen aing mah menang ge. Aing moal kudu eleh gelut jeung nu kos kitu mah moal asalnya nana ngaringkus 12an beres poe palian heula tah Kanjeng Nabi didongengan kos kitu teh langsung peureum tangga ka langit turun ayat inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il. Muhammad lamun nu baheula dakwah 1000 tahun memanggul senjata ganjarana teu kudu nyaho Allah luar biasa hebatna. Tapi jang umat anjeun mah cukup sapeuting bae. Leuwih tibatan 1000 bulan, 1000 tahun. Cukup Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Das leuwih tibatan 1000 bulan asal beunangkeun Lailatul Qadar. Ya Allah ya Rabbi. Tinggal urang ngintip bae ku ari mah. Pohara jasa eta Lailatul Qadar teh dibandingkeun jeung umat nu baheula hayang boga ganjaran teh ribuan tahun, ribuan bulan, ribuan poe. Tapi urang mah haja sapeuting doang mun kabeneran magih Lailatul Qadar aduh geus indah jasa masyaallah tah ieu urang mun nyaritakeun puasa ka bagi 3 hiji puasa syariat nomor kedua puasa thariqah nomor katilu puasa hakikat nusok diomongkeun ku urang puasa umum puasa khusus puasa khususul khusus lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teu dahar teu nginum teh jimah neangan nu kitu mah ambalaya
boro-boro kolot budaknya bisain puasa kos gitu masa kadar tedahar tenginum tejima nu gering rada cager setik bisain tama kos gitu mah tedahar tenginum tejima mah disebut dage puasa umumna manusia puasa kos gitu di imah urang puasa teh karar itu tetangga urang puasa teh karar itu di kantor puasa teh karar itu di pabrik puasa teh karar itu di jalan di pasar puasa teh karar itu umumna manusia puasa teh kos gitu bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin soimin loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga Masya Allah mantap sih eta puasa kos gitu aduh nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota tadi mah ngajaga beuteung jadi esian kudahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naik wari puasana puasa anggahota tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota mata urang ulah sakahayangna didelekeun ditingalikeun celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun kitu kene suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV Pak kuna dikeluarkan renyek aja nek meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tanu kos Pak eta geus bagus kok dikeluarkan leutik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150 wah ieu bapak lain deuk ibadah kos yes kadanannya nangan nasehatan ka anak ka pamajikan ka incu mah bisa-bisa diri sorangan heula di akhir zaman kieu geus geura meta di jero kamar geura bersihan geura sajadah geura amparkeun tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20 kitu keneh Quran 20 30 Pak loba amat jualeun siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang deui buah henteu ka Ramadan hareup mungpang di bejaan dielingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali teka mamana mantap kurang siapkeun pemajikan anak ye neng ieu nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul ieu beusi deuk meuli pakaian 10 juta tanya ieu jang sedekahna 10 juta waduh pemajikan lagi geus bungahan biasa tuh alhamdulillah barang menang 2 pek pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana sakieu kongkorong eueuh kongkorong bebe jaga salagena ka kongkorong leungit aya eta nu 10 juta sial tak kaji cenah nipu tawa kos gitu atuh suwe teh ngeunahkeun nah ieu petakeun ku urang kakak emang di ka mana ka haji ulah diganggu nek di kamar bae ieu ke masjid ke sakapang waktu nek maca Quran sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila
diturunkeunana dina bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Jadi abah lagi kolot ieu mah meta bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang ta ieu mah puasa ulah loba dedeulean dedengean aambean omongan raragapan jeung lelenggan kan hese ai kaluar mah geus abah mah deuk di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan memeh der geus rohna geus aya di sorga memeh der teh geus aya di sorga tah mun paeh geus moal ka mamana ka sorga beta mah geus kos kitu ya Allah ya Rabbi. Sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan man fariha bidukhuli Ramadana saja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut dipersiapkan diri urang dek nyambut bulan Ramadan teh ku bunga lantaran Ramadan teh awaluhu rahmah wa awasutuhu maghfirah wa airu itqun minan nar. Oh lain lalagan awalna rahmat tengahna maghfirah tungtungna merdeka tina neraka bebas lain lalagan pantam nak dipersiapkeun lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa moal ka kiamat asana dunia moal ka kiamat. Masya Allah dedelean mata ya Allah hese jasa di bulan Ramadan teh lain nyaetikan dedelean endahan nambahan nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV bebejana ngabuburit emang burit bisa diteangan Gus ya jadi kudu diteangan burit make ge burit datang kecuali berit teangan Gus ya berit karak burit bete kudu atuh kayak datang sorangan oh lamun sore ti dia motor mobil di kamarana eta cakula di kapuri oh emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri aya cenah kiai heuh nu mimpina saha nu mimpina teu pake calana cenah si mbak boh budak asal sore baget ya Allah ya Rabbi nanaonan jelema barang di deuleu deui aya Ki Hajian Ki Haji no kolot ka ditu nek naon deui fajir ka mana bali Ponteng Suri lah bohong loba omong kiai lah cenah teh variasi doang teh Ponteng Suri ge terus barada ngora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leunuh di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan lambeng aki jadi kasurupan kieu coba di bulan Ramadan itu ningkatkan ibadah daripada di bulan Ramadan lompangan maningan hees tasubur hees kudang lohor sholat zohor teu kudu make sunah tas sholat assalamualaikum assalamualaikum di dunia kene deui di tempat sholat hudang asar tas asar ge hudang maghrib beres geus aman tah puasa kos kitu aman daripada dulu lempangan neulean sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae geus apa puasa geus hebat jasa geus apa puasa geus aing mah daripada lah bentan neuleun TV minimal komo nu geus maning hees bae geus cek pamajikanna gateum meleh mah ayo puasa boro-boro sabulan sataun ge kuat tong puasa kos kitu loba omong nini bae urang babarengan ge di akhirat kanyahoan ge ieu bata ieu aya anu nyekelan tasbih di hareupeun imah ieu baca sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok meureun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beuntak masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh coba aja putih bapak sia baca boh hideung amat tuh di deuleu
tempat data si budak asana kadinya kontrakan tanyakeun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tek paeh teh aki-aki tek ku galedeg gitu di imana ge ngadoana geus teu beres atau di deui galagat ku jana ge mata ieu deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa batu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deuk di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat ku ari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus puguh dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macem-macem keluar dicocokan gundang gedung dung jar ditalewos kitu jauheun begitu dek gundang gedung asan teu naon ena puguh tabrakan goblok sia eta ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah itu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata masyaallah teu kuat gasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 Hese kau datang ke ulah boga TV mau ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa. Geus mantep jasa asana aing ieu geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah. Geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep. Bu, ieu mah kiai kipu doli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tetangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering keluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa lamun teu kahadapan tanggal kalapa ka WC angel di WC tuh eta mah sebab HP khususon eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah jadi meureuneunan isina gan ngamakhluk doang ka Allah mah teu isi cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah bulan introspeksi diri bulan paranti ngadeketkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata tapak dahar nginum jima puasa umum tapak napaan dedehean tapak napaan dedehnyan tapak napaan aambean tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan ceceklan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae tapak di handapeun tangkal kayu gede hayang datang keris hayang datang batu kocak eueuhnya anu kocak blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata ceuli irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu mantak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah dina thariqah makan di istighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu
tidak dedelan Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti celi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti celi hampura dedengean anu henteu diridhoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lalengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridhoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin angga hota deuk wudu bae ku urang diisigparan kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim celi astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah di lagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal Ambon gua ladeh teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babeetkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi illallah nage buleun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah illallah la ilaha illallah beres kieu pan sagede ngamat berakatna letik torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di deuleu mah nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun eta hese cantelkeun ka Allah karek bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika urang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideukeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan kitu ulah tuh henteu atuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu gadenge bae jadi letikeun pan musikna tuh ya nah mulai itu hari terus we deuk sare istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapan kembang paeh lamun kabeneran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh guna ku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge aing geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti celi abdi memeh abdi sare irung abdi sungut torekat teh praktek itu tanah nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu mah can norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teh wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah keur can norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem man jadi kieu sih torekat kamari mah keur can norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah
pendidikan praktek nanu SG diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal lu handap sing ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pegawai teu masantri asup torekat pejabat teu masantri asup torekat gede hulu sia kena nomor kopeana ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika urang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek komonor urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat jabirahi tama naik sorangan tama birahi naik sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka jaipongan resep jasa urang teh ka keliningan resep jasa urang ka degung resep jasa urang ka rock and roll resep jasa urang ka kitu dangdut resep jasa urang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dideket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu Akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deh musiknya dangdut tukang es blor tah tukang es neng nong cek urang teh lagu omat tah neng urang kagarak datang ke Goiril Magdubi neng nong oma kajen ku koma neng nong musikan siapa sih goblok tuh budak musik nyanyian instrumen berarti teman kuna ngomong kos gitu tuh tolol ke sholat saya nu bisa ngahalangan moal bisa ayo pendidikan rohani nu bisa ngahalangan nu tadina di zikiran kurang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya orang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli orang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun golbu mulai geus ti dinya tah kuari neuleuh motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jahoan nyana ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi teh tah eta kan tina dedeleuan dari mata turun ke hati mulai urang resep ka Mio eta lah nu ngahalangan antara urang jeung Allah naik urang kuari ka Avanza sabaraha duit si eta timbul joro-joro ka jero hate halang-halang leuwih gede urang ka Allah lain beki deket ka Allah teh beki jauh kehalangan tadi maka karaku Mio kuari manggeus ku Avanza naik deui ka Innova naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah torekat eta jang nyingkirkeun eta lain beki norekat ka dieu beki wah para jasa malah asup torekat na ge mayar deui torekat si kudu bayar heran ning mah mahar 100 gram sakumaha hikmat ge hikmat pokos kieu mah hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu tarekat mah ilmu ka Allah neuk ma'rifatullah wa rasulih mah neuk
hayang boga nur ilahi eta lamun urang kuari ngahaja-haja meremkeun mata capek aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil hebe nu geulis neulekeun da kitu mun teu ku nini-nina dikitukeun heuh aki-aki neulekeun kos kitu bae normal nih normal sih normal pantas aki-aki aduh lah ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing dek sanu bisa ngalangan sebab ruhanina can dididik daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipereumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha ge hese bae naon sebabna sebab lu berangkat kos kitu baru ruhani sedangkan ruhanina can dididik ketika nya maksakeun aya awewe geulis pareup capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana bareng di dalam waduh semampai atau tadi bae di dalam bah takkan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mantak eta norekat ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ke terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hati urang haram teu dideuleu ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang ke deuleu awewe teh kos deuleu kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ulah tah ruhani mulai tuh ajupan tengah peuting zikirna ge geunahan saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai kuari endeu ka mana ente dek silaturahmi maksudna dek ka Allah zahirna silaturahmi maksudna dek ka Allah lain maksud endek neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai endek menta ka murid kiai bangpak nu kos kiai blon tama kiai ieu cara jang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh heuh bangpak geus seueur waniat tah kos kitu bangpak ngaranna nah mulai ka Allah ieu mah adapun kenyana dibere urusan Allah dek ngariung dek ka mana ya dek ngariung maksudna naon susuganan nyaputnya maksudna susuganan yang meuli ban mobil kiai bangpak tah kos la ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah dek aing mah dek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allahkeun adapun mereknya nak urusan Allah tah aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah eueuh dimaksud angin Allah eueuh dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi taala dakwah lillahi taala naon bae lillahi taala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinnya na astagfirullahalazim Gusti hampura abdi nu dibabaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kadadamelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika deuleu awewe ih dilarang ketika aya musik ih dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus ih pan dilarang jadi otomatis tet ngeunaheun nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang mah niru-niru bae Numatak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan celik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing mah nya namanya anak
nyana keperluan nyana tuh aing kunaon haju aing neleukeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideleukeun ku urang haju nyana neleukeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka mamang haji aing mang haji daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh doleukeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora rugi 12 eta pos itu Jehey, nyana bogoh henteu haju urang dideleukeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres nya bogoh ieu teu bogoh ih tah tapi lah urang selalu kasih nikmat ih atuh nyana urang-urang ih atuh geus bae eueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus mata geus bisa dijaga ceuli geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderunganna ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalang geus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bungingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beuki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung nginum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohonna ka Allah. Maksudna ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupkeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiukkeun ku Allah. Cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah pereum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakal nata dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho kanu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge. Urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah janu ngadiukeunna ge Allah. Urang leumpang dilempangkeun ku Allah teh inget ka diri urang nu leumpang. Ja aya disatukangeun urang nu ngaleumpangkeun urang. Pan urang teh ieu teh kaasukeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa. Urang dipaksa kuari ku Allah. Hirup sia. Hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah. Bahar tedar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ke rumah sakit yang hirup pae pemaksaan Allah kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah rasa urang hirup teh nah maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ira hirup sia isuk pageto bae isuk bae minggu hareup bae bulan hareup bae taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae murian cak aing pae dipaksa bae sangu lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah
titah di kamana lihat titah di Allah kan salila orang hirup teh memang dicabut nyawa bae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelma anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelma anu ariman kutiba alaikumus syam dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satangka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kobe umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa ieu lain sambaranna tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksup ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan mah lain moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun we embung jajore meureunana awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai kakak nyaan mah ka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mah moal kebeuli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh di koneng kamari teu bogoh haji kuari jadi bogoh eta ka kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi teh teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar peke 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang pahangna ka mana? Lawan dia sugut urang nu pahang engke nyambung ka ditu. Engke nyana panas. Gelisah. Ya minimal sungut pahang lah. Sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut. Tuh pasa pelet eta. Pasa pelet teh siapkeun 7 batu. Teuneun di hareup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan. Kama layantal hadid fi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan
hartina Allahumma lain Gusti muga ngalemeskeun kolba di sarwiti kana hate si sarwiti kamalayan tal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh lain kolba sarwiti Gusti wasan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti. Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa. Tah mun ragak ka batuna bleg nyana ngarenjak. Ngarenjak teh Sarwiti. Guys, eta malam pertama karena ngarenjak doang. Ieu la'alakum tatakun ieu. Siapa gua asih. Wirid kedua kali Allah panjang direkam ku sialah aduh beres tiupkeun deui ke jam 12 batim bismillahirrahmanirrahim fa sarwiti blum kerenjangnya bentanya mulai teh bisa hesta malam kedua mah ya tilu berarti. Itu qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'ala shanukan kawan syamsu wal qamara ra'aytum. Fu sarwiti. Zaid. La'allakum tattaqun walalawara leles ujian hatena ujian awewe kakarak 3 peuting doang geus jae ka 4 peuting mah nyana ge geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae euy daen aya ucing ge euy daen ucing daen sia mah rarasa aing jaet bae cek cenah geuleuh jelema kasep mah kitu sakos ge jaet bae kabeh jaet bae sadunia nu ayangan jaet doang. Lain lalawara eta kos kitu. Masyaallah. Nah ieu mah kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teh dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata celi irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana. Ai urang mapan kuari tiap puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal komo ngahayalkeun ieu mah tu buka beuh lamun jeung bonteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa hotel batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan lataranya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teh meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia na dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia na pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh nu puasa kabehan mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan. Nyahoan teu rorongso limbah. Limbah mah panatuh boh di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik, jeung besi, jeung wah dihijikeun ditimbang, dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakal ieu kurang rorongsokan ieu. Puasa ieu, basa limbah ieu geus. Eta urang teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana.
pembatalan tadi urang syariat batur geus datang kadinya mantak embung ka mana yang di imah baik di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun masyaallah karim dek maca Quran dek maca sholawat dek zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sebenarnya mah lain awak puasa mah ruhani sebab didinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh anu ngajaga kana paharaman nu ngajaga kana kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umumna manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaqun ruhani ketika orang neule anu dipakai ke haram ku Allah ruhani orang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maulul mailul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neule nikmatna nu dideule nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neule musibahna tapi nu dideule nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuli robahna boh diri boh batur neuli nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuli cicingna tapi neuli nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh dalam dunia ieu rupa-rupa lain neuli rupa-rupana tapi neuli nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar tili bapak perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleuh nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji be Allah ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah etalah tah lamun urang geus selalu kadinya hakikat ngaranna hakikat sok bae geura ge urang terus bae ka dieu ngan eta basa kadar nyarita doang moal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dieuna kutubul aulia anu geus kabeh di ka Allah lain Allah-Allahan mah ketika zikir nah silakan timimiti la ilaha illallah kuari dia kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge nu zikir teh lantaran teu guguru hese nah kukula osok dibejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hati ge sarua la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin we teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan lancen ke guru nu asli kabet ngadengena kabet mata kata teu beres kos kitu sukunkeun la ilaha illallah
la ilaha illallah, la ilaha. Sok kencengkeun geura, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngeunaheun. Coba dikencengkeun, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sakumaha ngaraga haji, la ilaha illallah. Goseng. Puyeng. Cenah ditorekat, zikir kos gitu. Enggak can bisa komo praktek dasar ke sajabana. Ieu nu dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat. Mondok. Torekatan mondok. Sia mah norekat teu dek mondok. Hese aing mah. Ieu kuari di Cisoka aya torekat, di Belaraja aya torekat. Di dieu di Curug aya torekat. Puyeng aing mah ngadenge torekat. Ayo jelema da kos kubasi, lintuh jelema mah. Atuh beuki dahar eta lah. Malah kudu disumbang guru torekat teh. Puyeng aing ngadengena. Zikir lagi teu bisaeun. Atuh zikirna gandeng jasa. Zikir mah teu gandeng-gandeng ja ruhani teh ka Allah, deg gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat. Nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon? Zikir nu edan tah kos kitu mah zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu na geus teu gideg-gideg acan torekat pertama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kalimu kos endog urang beubeureummna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng mengke kos kobo dewe eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus teu la ilaha illallah la ilaha illallah geus aya mun aya di lembur kos kitu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudna jalain kitu lain ih kumaha sih. Itu hese kita dita istighfarna tuh sia makin kali itu makin izin makin bungka nyahoan bantah ka ditu nama aneh guru torekat teh kadang-kadang make lepis bungka nyahoan make tudung ka ditu nama make ieu daun karang-karang blangkon atau ka dieu make barang ti Jawa teh karang-karang tudung naon bari Jawa teh laken dan mantap di lumur beusi aya anu make lepis make laken eta guru torekat. Atuh beda sorot mata lain deui tah ikeur carita tah nyana mah tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah. Tuh, ya bibelut mah kos gitu. Jadi jada beraga coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja. Tuh kebanyakan apa ya guys tutup. Salah. Ya, tak iyalah naon gitu kan. Urang keur carita. Ieu supaya hati-hati. Artina eta kos kitu teh hese. Jadi bagis ka Allah baik ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun robah asa aya nu ngarobahkeun Allah geus selalu ka Allah diuk asa ka Allah asa ku Allah geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah ti Allah ka Allah ku Allah kitulah ahli hakikat geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese. Sebab embung robah hati teu bisa kadesek, teu bisa katitah, teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah, kumaha nyana bae geus hese. Nah ieulah geus teu bisa. Kos kitulah urusan-urusan ahli hakikat tapi anu bisa ngendalikeun teu. Model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa. Biasa, luhur jasa berarti. Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae terkendali Imam Syafi'i madzhabul arba'ah para ahli-ahli hakikat terkendali biasa atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae
Jadi tergantung jelema-jelema nalah kuat apa henteu na. Ketika nun teu kuat pasti di bawah. Datangnya na ka hakikat ngan tetep teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene. Sanajan nyana geus datang ka hakikat. Aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah baik. Ketika der tadi itu gerak Allah. Ketika der tadi gerak Allah. Henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar. Nu puasa khusus mah komo, nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika di nolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Aya karyawan mah geus bae ngan pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikeuna, der bae di nolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta ya menang. Aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih. Sial, unu ngazakat fitrah bego ya murid. Atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh. Eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah mah. Jauh tah mah kemenang Lailatul Qadar tah kos kitu. Tah, napaan mata, napaan ceuli, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan leungeun, suku, bu, tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngidaheun bakal. Ieu mamikiran mekol lurah can aya merenya. Ingeteun teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS. Kok camat can aya sih? Pae hirup ta camat. Kok bupati can aya sih? Kadanan anti bati pemerintah. Ulah aya kecenderungan anti. Duh, Masya Allah. Lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas. Imam Malik putra Anas, guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca, naon eta? Ieu surat naon? Surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i, nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku jan, set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar ti gubernur. Emang kunaon? Aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing. Allah geus ngabejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur. Wah, bau merikak bulu urang mah geus kitu. Aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese. Kamau teh si pangkat pohara amat. Urang mah lamun aya pengantar ti gubernur, wah, jangan ke mana-mana ya. Sini aja mondoknya sampai saya Bapak kebangun rumah. Ini gubernur kan ini pengantarnya. Wah, kiai neraka mah kos itu. Yes, Imam Malik ku susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang Anas saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena euseuh ti geus kana dunia, dagang mah dagang lantaran teu dipikir aya rugi. Dagang mah dagang teu dipikir atuh rugi. Sebabnya nama terus bae ngaji, ngarang. Ya, otomatis dagang dengan sakicep rugi beak kabeh. Geus we jada wadah ngaji bae peuting ijtihad, ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i tah. Ngajoak urang dapur. Euy. Mana beuteuh. Pamajikanna jeung anak ngajoak teh ieu waduh wah cenah ieu gaji mah ngaji bae teu ngebul. Atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh. Oh beak kabeh. Kaluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar. Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup.
imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pakai mangke bae di alam nu itu moal kebal urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pake dahar paeh itu imah urang itu negara urang itu pake urang geus lantaran kabeh ka Allah tuh heueuh atuh coba pamajikan urang nasehatan gitu ayo coba ku ente nasehatan hei ulah ngomong nanaon ieu kedeung deui urang bakal ka mana ka ditu ka sorga lah terus bapak kolot mah eta sorga geus teu bisa urang geus ngredit Imam Malik bata kenteng poe eta poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun kenteng deui bocor teh oh masalah cek cenah urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu di ditu geus disadiakeun imah urang pake urang sagala urang moal kebal ieu bocor pindah ka teu bocor di dieu tah di imah teh jatupan ka dieu di dieu bocor ka dieu tah hayu bae ka sakur teu bocor mah ka dieu tah kitu hese amat sih urang mah kakarak ngecelak we ke pamajikan heuh tuh padahal belah dieu teu bocor kurang tidak pindah tuh geus ulah mikiran bocor di dieu mah dah dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang puyeng urang insyaallah hese jasa hese ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik sagesa beres Imam Malik lantaran kadenge ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna Imam Syafi'i ge muridna tapi susahnya luar biasa dibere 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikeun mun anakna bikeun ka anakna bikeun deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba lu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji di unggal nagara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh kusababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh proposal teuing atuh puyeng biasa tah deuleu Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tiira ka Mekah memeh asup ka Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ka Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ka Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo datang fakir miskin dan lain sebagainya teu boga naon kakarak Imam Syafi'i asup ka Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimulyakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasa di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis ka surang ka Mekah kos kitu bebekelan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah ge pau pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema nu ahli Allah mah kos karari itu Masya Allah karim nah iyalah dahar nginum jima puasa umum tama kos kitu mah nu sok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun beurang puasa haju lamun magrib nginum-nginumna ge teu cukup sagelas dua gelas dahar da ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo nah eta mah nu kos kitu marana orai koros eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros haju digegel diantepen bae gegel ku sia kuntuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jogjana cak orai koros mah bangkong gegel anak
gabus bancet rada gede ya geus tak kaungkulannya kegel banget urang dieu koros iki sarua ta urang kayak gitu bulan puasa teh ieu naon ye bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ye jeruk kok bapak koros ieu naon deui ye poh sagala rupa deuk taraweh enggeh aja kunaon ye ieu deh napas Bang Haji mah geus kolot meureun aduh teu kuat jasa Bang Haji mah ya napas meureun lain napas meureun sebeuting kabade eta kusia atuh jalamun normal mah moal kos kitu ya Allah ya Karim nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus lah nah kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot mah lah mudah-mudahan urang dipanjangkeun umur jang nambahan bekal ibadah urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha nu kusim kuring dicaritakeun nu pas nama penutupan pengajian teh minggu kamari. Kulantaran urang kabehan milih khalifah jang sekup desa jang supaya gampang laporan ketika aya permasalahan maka di Kabupaten Tangerang sekaligus minggu kamari berjamaah tiap-tiap desa ngayakeun pemilihan. Alhamdulillahirabbil alamin dina minggu ieu unggal desa geus boga khalifah anyar. Nu syukuranana ge pohara aya nu ku dangdut. Syukuranana teh nu ku lenong, ieu khalifah pohara ieu. Aya oge nu ku marhaba. Aya oge anu kumaca syekh aya nu beakeun duit can syukura ngitung hutang nu jelas urang kabehan bersyukur ka Gusti Allah tiap-tiap desa geus aya pamimpinna nu eta nang milih urang jang ngalaksanakeun sesuai jeung kahayang urang di negara demokrasi nu mayoritasna beragama rapi amat lamun kepala desa anyar nyieun aturan di desana lamun nu teu puasa ditangkep dibawa ka balai desa dibere duit supaya nyana mikir jabatur ge parwasa kok nyana mante aku jasa mun kepala desa anyar nyieun undang-undang saha nu ngarokok ti berang tangkep prak RT anu teu puasa pageula ditangkep RT masalah nyieun aturan-aturan jang kamaslahatan di setiap perdesa abeh suasanana bener-bener suasana islami suasana Quran hingga
sahanu teu kabita jaga di akhirat lurah mimpin umat kiai mimpin umat di akhirat diberangkatkeun ku Gusti Allah ka surga Allah subhanahu wa ta'ala. Geus lurah-lurah nu sejen neulekeun alah eta lurah mimpin umat ka sorga jeung kiai na emang boga pagawean naon keur di dunia na hebat amat. Eta nya nama di bulan Ramadan nu teu puasa dibere duit tapi dipupuhan heula. Kemudian atuh nu ngarokok ditangkep, nu dahar ditangkep, tah jadi hebat. Suasanana bagus. Sehingga di akhirat tapi kapital. Mudah-mudahan kepala-kepala desa nu anyar bisa mimpin umatna sesuai jeung aturanana hingga urang kabeh anu dipingpinna ngarasa ngeunaheun di supiranana. Pan nyupiran ge urang aya naik mobil giliran ngagejlug teu direm gudeg. Aya polisi tidur teu direm nganclok. Giliran rata lalauna siang teh supir blon taya ge urang di supiran ku kiai ge kitu kene sarua di supiran ku kiai wayah aya geger jalan-jalan direm wayah kitu aya polisi tidur lalauna direm kok momohon ureuneuh mah jalan jore ditancep bae atuh bisa ngajuru di luhur mobil. Nah ye wayah lempeng-lempeng ngeuna komo pemerintah masahibul wilayah. Teh ye dina minggu ye urang minggu terakhir dina tahun ieu menjelang Ramadan urang kabehan sok ngayakeun penutupan pengajian salila ngalaksanakeun ibadah puasa. Besi kaganggu puasa urang tinggal urang ngalaksanakeun hasil ngaji urang satahun. Hasil ngaji urang satahun urang pake di jero bulan Ramadan. Jina doa mudah-mudahan urang nu milu puasa tahun ieu supaya didatangkeun deui ka puasa tahun hari. Sebab nu milu puasa tahun kamari ge aya anu nyeklekan di tahun ieu. Loba nu teu milu puasa tahun ieu lain bae hiji dua majlis nu sok ngaji di dieu ge meureun puluhan. Tinggal di tahun ieu nu milu puasa datang ka puasa hareup giliran saha nu bakal nyecrek deui. Keman deuk ditata ku kula nu mana nu ti heulakeun nu mana nu pandeuri. Kudu nyogok ka malaikat. Teu bisa disogok malakal maut mah lantaran malaikat teu beukieun duit, teu beukieun dahar, teu beukieun teu beukieun sare, teu beukieun jima. Geus nya mah ngalaksanakeun sesuai jeung perintah Allah Subhanahu wa taala. Urang lamun deuk munggah haji biasana urang ngaji manasik haji memang dianjurkeun kitu deuk dagang urang kudu belajar heula ilmu muamalah deuk nikah urang kudu belajar heula ilmu mundakahat. Di dieu sarua urang deuk puasa urang belajar ngaji ilmu bagian ubudiyah bagian anak bagian puasa rub'ul ubudiyah bab puasa. Kanjeng Nabi begitu
negeri Mekkah ngalih ka Madinah. Urang Madinah keur ngalaksanakeun puasa. Tanya ku Kangjeng Nabi, puasa naon ieu? Cik urang Madinah, kami nuturkeun Nabi kami. Nabi kami baheula puasa teh hiji 10 bulan Muharram. Tasu'a Asyura na terutama. Kedua dina awal bulan, tengah bulan, jeung akhir bulan. Di Kangjeng Nabi tu kami leuwih utama tibatan aranjeun. Geus Kangjeng Nabi begitu datang ke Madinah, puasa Asyura. Tuluy awal bulan, tengah bulan, jeung akhir bulan. Kabelah dina Kangjeng Nabi teh ngarasa nikmat ibadah ka Gusti Allah. Hingga ngarasa lazat ngahiji rarasaan diri jeung Gusti Allah. Maka Kangjeng Nabi unjukan ka Gusti hayang teuing umat kaula ibadah ngeunahna kos kaula. Ya Allah, carana kumaha Gusti supaya ibadah umat kaula dina puasa teh dina ibadah kitu umat kaula dina ibadah teh supaya ngarasa ngeunah sakumaha ngeunahna kaula. Oh cek Gusti Allah, atuh piceun hahalangna. Naon hahalangna? Cek Gusti Allah 4 rupa. Hiji ta'am, 2 syarab, 3 jima', 4 naum. Numantak lazatud dunya arbaatun, kangenahan dunia nu paling pohara jasa 4. Nomor kahiji at-ta'amu, dahar. Lamun geus teu ngeunah dahar, geura siap-siap. Asal dicabut kangeunahan dahar, sanggup ka rumah sakit nincak atawa nendang taneuh. Taneuh dijual 1 hektar 2 hektar ngabelaan supaya ngeunah dahar. Geus aya nu beak taneuh, beak kendaraan tinggal saimah-imah. Nah ieu meujeuna keur kagok jasa di rumah sakit geus aya ner-neran kana dahar teh. Alah, imah ge jual kumaha engke bae. Ngabelaan ngeunah dahar kabeh dijual. Anu mentek ieu sing hade ieu ngeunah dahar teh tah. Hiji kanikmatan anu mun dijual ku urang moal aya harga. Dicabut kangeunahanna bae, wani urang ngajual sawah, kendaraan, imah, mun meunang mah pamajikan ge dijual. Dan teu meunang. 2 syarab, ngeunah nginum. Isuk-isuk kurang dek berangkat ngaji ka dieu kopi heula saember. Mantep. Mantep. Ngarokok heula di imah teh. Pohara. Geus beres ngopi, beres ngarokok, pamajikanana mawakeun ketan sapiring metung. Idahar deui ku nyana. Tah, ieu mah seger cek nyana ngaji aing ka Cilongok. Datang ka dieu sebeteuing reup. Tu disalahkeun mah pamajikan gara-gara nyi haji ye.
mereketan loba teuing tangeuna dahar nginum masyaallah. Dua jeung kapan beda-beda kahayang nginum teh keur ngeunah mah udang sare dibere kopi masyaallah nu sedep susu ya karim nu teh manis geus ngeunah bae geus santri mah isuk-isuk teh cai kerak kamari masak kerakna teu dilokat nah dicaian PS udang isuk-isuk teh pan beukah tak kerak diamban ku nya masyaallah sengit diinum lak oh tambah leuwih ti kopi leuwih ti susu teu percaya ge isukan masak dina kastrol kerakna ulah dipiceun gantungkeun di luhur imah caian sare urang isuk coba ge ku urang inum ujianana sakabeh zat jeung protein kumpul di dinya kan matak santri mah nu kurulin tuh kabeh nginumna cai kerak cek ducan pernah masantren coba aing nyobaan dah coba masak kerak nantepkeun terus caian isuk damban pan bau kieu hangit coba ge nikmat jasa teh aduh masyaallah kara rasakeun santri geus ngomong teh beuceun eta dahar pohar jasa ngaliwet ditetep di luhurna lauk peda ya Allah bawangan cabean setik aduh kau mau digula jawan setik aju dahar nikmat jasa bebe jak kabatu ngeunah jasa atuh emang sakit kituna nya nama dibandingkan jeung daging ayam segala dengan atuh moal kuat emangnya nama bogana ngan sakitu atuh nikmat jasa ya Allah ayo we dong ngadenge bos coba cenah cek santri kos kitu ngeunah cek cenah teh aju diturutan lah jasa kitu bae atuh sia mah loba duit tiganan atuh ulah nurutan peda atuh tambah pelit garana atuh ieu nu jelas dahar ngeunah nikmati Gusti lazzatud dunya nginum ngeunah lazzatud dunya katilu wal jima'u cek bahasa Kiai Ruslan mah dina kitab idkhulu zakat nikmatud dunya salasa faltu tabar naumun wa qublatun wa idkhulu zakat sare nyium jeung ngasupkeun gegending nah eta kalimatan dunya jelema anu komumana ge lelempangan usaha di mana bae wandieun ninggalkeun lembur bahkan ninggalkeun negara ieu jang neangan duit ujung-ujung nama meuli dahareun meuli awewe sakitu di dunia mah geus sakitu bae meuli dahareun ka restoran kawin deui sakitu geus dicabut bae urang teh tah teu daek udang puyeng lalaki kasep jasa gagah jasa sugih jasa tapi bobogaanana teu udang tek ceuli datang ka aya awewe nu daekeun bae boro-boro parawana tawarang da bengsrak atawa jahe nini ge moal daekeun cek nini aya udang mah lumayan bae di ome aya ome naon geus jimat ya lazzatud dunya mendak di akhir zaman mah bakal loba anu kehilangan kangeunahan jima ya ne bobogaan teu hudang lantaran naon lantaran loba pemikiran di luar pikiran manehanna kaget eta sarap beunang termasuk makanan-makanan nu kuari dingeunah-ngeunah mempengaruhi karena saraf
zakar. Taye coba kolot baheula manu dahar nangan saukur jeung kitu naon ngaranna ngan saukur dahar jeung tangkal awit teh anu ngaranna iwung sia bada sarosok atunya dahar jeung iwung coelna atuh pucuk mede sapopoe ngadaharna sakadar dangdeur uwi tauco genang yen urang lembur datang ke aki-aki barangna normal umur 95 tahun ngucak incuna tereh paeh pak mana paeh maot kawin deui jeung rangda anakan deui aki-aki nu jaman baheula masih hade eta. Waduh, eta teh dongkrak antik na pohara. Nomor kaopatna wan naum sare. Ilah lazatud dunya asal geus teu dibere teu bisa hees sapoe sapeting dua poe dapeting nya geus bingung. Ka rumah sakit neangan obat supaya daek sare aya nu geus saminggu teu bisa sare mulai awak narot rot ieu sare teh lazatud dunya anu mentak jaga sare supaya ngeunah terus nikmat terus ku dijaga-jagana jeung ku nikmat-nikmat mah lain waktu sare bae ge keur tahiyat ge tahiyat akhir hees wah tah baca mah cak makmum angel amat ieu imam tahiyatna meunang doa ti mana meureun Allahumma gfir teh geus terus ini auzubika min adzabil qabri geus segala dibaca can salam keneh bae makmum bingung ibu doa panjang jasa ieu mah tetep dikanggoan bae kanyawan kerek cak makmum ieu lain doa panjang sial aing dilojokkeun ku imam aing memparit lah assalamualaikum warahmatullahi dia bener ngaca ieu ku nikmat-nikmatna sare lain waktu sare ge jeung kuduna ulah sare tah ai keur ngaji es mata mah lumrah tah ieu keur salat ai keur ngaji es mah mah istiqomah mah masyaallah karim obat at-ta'am wasyarab wal jima wan naum cuman Kangjeng Nabi unjukan ka Gusti Allah hayang teuing umat teh ngeunah ibadah sakumaha kaula. Ocak Allah nu opat eta Muhammad fa innaha hijabun lil abdi minallah. Eta hahalang terhadap hamba untuk melihat mata hatina ka Gusti Allah. Dahar jadi hijab ka Gusti Allah, syarab minum jadi hijab ka Gusti Allah, jima jadi hijab ka Gusti Allah, naum jadi hijab ka Gusti Allah. Apaan Allah ngahalalkeun kulu wasrabu wala tusrifu. Oh barang halal jadi hijab Allah ngamenangkeun soteh lain kudu ngeuneunahan. Dahar nginum dipersilahkeun tapi jang kebutuhan diri ibadah ka Gusti Allah lain ngeuneunahan. Daharna dianjurkeun halal ku Gusti Allah ngan ngeuneunahanana jadi hijab. Jima dianjurkan jang neruskan turunan ngeuneunahanana jadi hijab. Jadi kumaha kabutuhan urang bae ulah sok diaya-ayakeun. Ieu mah jima teh wah geus hese nyaritakeun lah. Hese nyaritakeun aya nu diurut sagala kuat.
di kota aya merek na pijat naon gara ngomong atuh sia